ngahormat ka awak urang, memuji ka awak urang, urang teh terlalu menghormat awak urang, ngajauhan urang jeung Gusti Allah. Urang deket jeung Gusti Allah teh kubaha urangna Allah namaja selalu deket ka urang. Tinggal urangna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahasa Gusti Allah aing mah deket bae, adapun sia ka aing terserah sia. Setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang, na ieu teh makin jauh urang. Begitu orang dek make sepatu, dek make sendal telaya kasana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad, aing mah pan kiai. Eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah. Begitu orang dek make baju itu pantes urang mah pan mulia. Masa DPR pakai baju nakos gitu, batik dong. Woi, itu pantas itu tuh pakai batik. Mah etalah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah. Lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah, terlalu menghargai diri sehingga dimahal-mahal diriku urang sorangan. Etalah urang tak keur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah. Datang ke mana urang menghargai diri urang, didinya letak makom ngajauhan urang ka Gusti Allah. Numantak Aisyatun can bisa mah can bisa eta ngajauhan urang maka samarenda secara lahiriah mah mantep jasa orang secara batiniah mah ngajauhan urang, ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah ku gara-gara samarenda jauh urang jeung Gusti Allah. Sebab naon? Urang kurang menghargai Gusti Allah, menghargai ka diri urang dipakaian samarenda abeh mecis A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqulu maka ngucap sira ing lafaz al halu wal ismu tawi haliku isim al wasful fadlatu tegese sifat kang fadlah lianahu kana satuhune wasfuhi kum muhabatun wa mahdu fadlil muntasib iku kang den weaken lan malulu kurniane wong kang nerima jeglil muridina sairina gade wong kang ngarepaken wusul kabeh Allah kang lumaku kabeh maring dadalan Allah ingi min halin ila halin kang munggah yesi wong regihim kang yurkim kang munggahaken ya Allah ming muridin min halin ila halin saking tingkah maring tingkah wa min magamin ila magamin lan saking magam maring magam wa walulah walilan wadawi awal birang-birang tingkah iku waridul intibah cahaya kang tumaga ingkang narima ngagugahaken bayatana bahu maka narima gugah ya wong min naumil batalah saking turu batalah wa taksir lan saking turu anggur-angguran lan babeka ila halil jiddi wa tasmir maling tingkah nemen-nemen lanjang jud giling wa thumma waridul yaqzati kari-kari cahaya kang numuga ing tangi fayadarabahu min naumil ghaflah ila hali dzikri daim maka narima gugah si wang saking turu lali maring tingkah lingkang langgang sumawaridus sair kari-kari cahaya kang tumaga ing lumaku maring Allah tajarradu minal alaiki maka narima malulu maka narima sepi ya wong minal alaiki saking birang-birang alako minal alaiki saking pirang-pirang penyakit saking pirang-pirang gangguan itu minal alaiki saking pirang-pirang gangguan itu syarudi alaikna nari memancorong alaik atas wong awaridul haqaik atawa cahaya kang tumagaing pirang hakikat
Semawaridul wisol gari-gari cahaya kang nepungaken ing wusul maring Allah, ing wusul maring Allah. Jika mari ki musannif ngajelaskeun bahwa wal narji ila ma kunna bisadadihi minal isyarah. Urang babalik deui gerakana pembahasan nu urang kuari keur nyorang kana pembahasanana nyaeta tina isyarah-isyarah. Dina bahasa jurumiyah horenganan bisa dipakai isyarah kana ilmu hakikat. Amerika karak nyaritakeun bab doang yane babul hal al-halu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Kos kitu mata mah pengajian budak kakarak mondok nama ja Zaidun Rokiban Rokibul Farasa Musarrojan lagi itu Abdullah Rokiban wa mas badalika trek guys gitu beres. Orok bawa gaji kos gitu. Daya mah gera al-halu huwal ismu. Ternyata isyarahna hal eta al-wasul fadlah sifat anu fadlah. Nu mentak disebut fadlah lantaran sifat eta mah pamer ti Gusti Allah jeung malulu kurnia lil muridin as-sairin bagi jelema nu ngarepkeun usul ka Allah nyukruk jalur mapai tapat para salafus sholihin anu ku Gusti Allah ditaekeun min halin ila halin wa min maqamin ila maqamin lain nang urang nang Allah naekeun urang mah teu daya teu upaya lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu leumpang urang moal diangkat jadi wali. Urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali. Sebab naon? Sebab aya ikhtiar. Satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan, guguli bedan. Non gitu ngaranna bubulik bekan. Bubulik bekan dina syariat bae. Pan urang naik tah kana hakikat teh ngaleungitkeun ikhtiar. Teu bisa urang ngaleungitkeun ikhtiar kajen kumaha ge lamun eueuh cara-cara ngaleungitkeun ikhtiar. Jadi ikhtiaran ge ku urang kuari ye urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu. Urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah mah ikhtiar urang tinggal ikhtiar susah lain. Urang ikhtiar hayang cager ja hakikatna mah cager teh nang ti Allah ai ku Gusti Allah teu dicagerkeun mah ikhtiar tinggal ikhtiar. Ikhtiar urang teh naonan mun kurang diamati mangan teu meunang langsung notog urang ninggalkeun ikhtiar. Urang balik ngaji di dieu tek bae datang ka imah Kak bulan tapan teu muka warung lah sajan muka warung ku Allah henteu disusahkeun mah susah bae. Terus kumaha Allah bae pun jadi kieu ka haji bareng balik ngaji di Cilongok jadi kieu wah sana lain deui Kak atuh geura dahar lah sanajan dahar gawe ku Allah henteu disebutkeun mah sebuah bae tanaga mati Allah lah ka mal dahar-dahar wah asana ieu mah ieu asana ieu Kak dapur geus eueuh beas lah geus teu kudu melu beas pasrahkeun ka Allah bae ye pan jadi kieu ye wah tak lain gitu metakeunana lain gitu. Jadi urang teh kudu nyaho di awak urang teh aya nafsu. Nafsu teh kapan kudu dituturkeun ku urang hakna. Nu lain hakna kudu dipicen awal neuk micen ikhtiar. Nafsu aya urang. Contoh nafsu dahar. Nafsu nginum, nafsu sare. Eta teh kapan kudu dibere kudu dicumponan hak nafsu cak Kangjeng Nabi teh kudu dicumponan sesuai jeung hak-hakna tuh bikeun atil haqqa kula dihakin bere kula dihakin haqqah urang ieu lapar aya hak lapar dahar nafsu dahar
cumponan hakna lantaran urang lamun teu nyumponan hakna ceuk syariat pae sebab kekuatan urang ieu adalah melalui eta cek syariat heula cumponan hak nafsu dahar ulah sote kalazatan jeung kangeunahanana sesenangan dahar tuh sia de urang hayang nginum dahaga lah ulah nginum cenah eta saupa tuh modar sia ngewel bisa di dinya hak nginum dahaga di dieu sok cumponan eta lantaran dahaga boga hak ati kulla hakin dihaqah hok geura bikin supaya ulah dahaga nu diulahkeun sote luar daripada kepentingan dahaga enakanana talazulna sesenanganana istima'na tamatuna ta eta nu ulahna. Jadi aya dua setiap orang dahar aya dua didinya aya hak dahar aya sesenangan nginum aya hak nginum aya sesenangan pakaian aya hak pakaian aya sesenanganana pamajikan aya hak pamajikan orang teh biologi pan orang teh atuh je atuh teu sare-sare jeung pamajikan mondoyot nah eta teh gabogaan hak ngan eta sesenangan leuwihina nu teu meunang mantak diatur adab-adabna jadi lain berarti nafsu lain diwakan dibunuh teu meunang diatur nafsu teh nah mantak supaya orang bari dahar ge inget bae ka Gusti Allah hiji ulah sesenangan dina daharna ulah enakan dina daharna ieu mah nyumponan hak dahar awak mun teu make sangu nisbat di Indonesia leles niatan jang ibadah pikih keneh tah wari praktekna melalui adab ilmu tasawuf satungtung urang dahar teh ya inget baik ka Gusti Allah urangna ti Allah ku Allah ka Allah inilah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat eta teh rumus tasawuf eta dipake kutang korak Golkar eta rumus tasawuf eta dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat teh podol sero itu ti Allah ku Allah ka Allah tah kos gitu terus orang emang teu ngomong eta sangu ngomong sangu teh urang mun ngadenge mah ngomong kula ieu deuk di dahar jang naon maksud maneh dahar kapakur jadi urang teh bari dahar teh temen sakira-kira henteu bakal dijadikeun kakuatan macak sangu teh beuh atuh kula memubahi urusanana kabangpaatan naon nu diasupkeun ka jero beuteung atulah tata ngomong setiap urang dahar teh ta sangu ngagerokeun urang lauk ngagerokeun urang nanya ka urang teh pake aing ibadah sebab aing diciptakeun ka Gusti Allah teh lain ngan sakadar heureureuyan lain cak sangu cak lauk cak cai kabeh ngan urang teu bisa ngadenge hungkul lantaran hijabna pohara jasa. Nah tak eta urang kos kikituan kos tak eta teh ngaranna hal itu jadi hal nyaritakeun hal berangkat urang tina dahar aya hal mulai geus ko beda daharna tinu sejen eta ngaranna hal wasful fadlah nu tadina mah biasa ku ari mah ku Gusti Allah ditaekeun derajat urang ti hal kana hal tina hal biasa kana hal nu lain biasa tina hiji makom kana makom nu lain biasa mulai urang tina dahar tina nginum tina pake tina sare terus sare lamun henteu tunduh ulah sok dikedeng-kedengkeun sanggeusna tunduh ge ulah ngedeng dina kasur anu bagus cukup bae ngampar di handap ngemantak ahli tarekat mah ahli tasawuf di masjid ge bari nundutan bae mah keur ngaji ge hees bae nyaho tarekat nyaho ahli setan teman eta kos gitu lantaran izin ka Gusti Allah izin urang neuleuh spring bed neuleuh kasur terlalu mewah ingat orang ka kuburan di kuburan mah ampar-ampar aca teu pantes jeung teu layak awak urang can boga makom can boga darajat monggo Allah dingeunah-ngeunahkeun ngahormat ka awak urang memuji ka awak urang urang teh terlalu menghormat awak urang ngajauhan urang jeung Gusti Allah
urang deket jeung Gusti Allah teh kubaha urangna Allah nama aja selalu deket ka urang, tinggal urangna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahasa Gusti Allah aing mah deket bae, adapun sia ka aing terserah sia. Setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang, na ieu teh makin jauh urang. Begitu orang dek make sepatu, dek make sendal teh layak, asana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad, aing mah pan kiai. Eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah. Begitu orang dek make baju itu pantes urang mah pan mulia. Masa DPR pakai baju nakos gitu, batik dong. Woi, itu pantas itu tuh pakai batik. Mah etalah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah. Lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah, terlalu menghargai diri sehingga dimahal-mahal diriku urang sorangan. Etalah urang tak keur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah. Datang ke mana urang menghargai diri urang, didinya lah letak makom ngajauhan urang ka Gusti Allah. Nuantak Aisyah can bisa mah can bisa eta ngajauhan urang maka samarenda secara lahiriah mah mantep jasa orang secara batiniah mah ngajauhan urang, ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah ku gara-gara samarenda jauh urang jeung Gusti Allah. Sebab naon? Urang kurang menghargai Gusti Allah, menghargai ka diri urang dipakaian samarenda abeh mecis sebaraya hargana baju iya mah 100.000, aya ieu mah 200.000, beda kok beda. Ieu mah dipakeun ngeunaheun, mulai dina benak hati urang teh pantes awak aing mun make nu 300.000, hiji mah leuleus, kadua ngeunaheun jeung asana dideuleuna, tah aya bahasa dideuleuna, karasa ngeunah jeung dideuleuna ngeunah, berarti kan orang menghargai diri orang. Jadi berarti diangkat ku urang sorangan melalui pakaian anu bagus. Eta teh cek zahir kos kitu, batin mah jauh jasa urang jeung Gusti Allah. Kehalangan ku perasaan terlalu menghargai diri urang ka urang menghargai urang. Jadi supaya urang teh hargaan cak urang hargaan ulah di mahal-mahal awak urang. Semakin teu di mahal-mahal awak urang, semakin deket urang jeung Gusti Allah. Semakin teu di mahal-mahal, semakin deket. Semakin deket jasa. Geus teu dianggap awak urang, deket jasa. Nu mantak urang teh ngahiji jeung Gusti Allah. Ngahiji teh bahasa teh teu beunang kurang diceramahkeun bahasa kos kitu lamun lain keur ngaji dina bab tasawuf teu beunang. Aya bahasa ngahiji pan ai urang mah makhluk, pan Gusti mah kholik, masa makhluk jeung kholik kudu ngahiji pan mukhalafah lil hawadis. Nah, dek dibawa ka dia, sasar sia guru, mata guru tarekat mah loba nu disasar-sasar. Teu beunang tah urang nyeramahkeun kos kitu lamun encan lihe, can nyaho jeung can boga perasaan. Teu beunang lamun lain dina keur ngaji kitabna. Teu beunang ngahaja-haja. Urang ceramah muludan, carita syariat muludan eprak nyaritakeun manunggaling. Saya sudah tidak bisa dipisahkan dengan si doi. Perasaan saya dengan perasaan dia sudah menyatu. Walaupun dia ada di Cikupa, tetap perasaan menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Nah, janji sehidup semati. Gomal teteh. Bohong teteh. Eta kan perasaan eta tah kuari di Gusti Allah keun. Eta mah kan kasih sarwiti tah mah kos kitu mah. Kuari di ka Allah keun rasa ngahiji jeung Gusti Allah. Manunggal berarti ndek kumaha ngomongna. Mentak bahasana wahdatil wujud sasar. Lamun dipidatokeun sasar wahdatil wujud teh lamun ku urang endek dibikeun ka jelema anu lain encan wayah. Dasana jan kumaha ge waliullah mah wahdatil wujud. Ngan paham wahdatil wujud teu meunang dibikeun sambarangan. Nu mantak ngabahasakeun tarekat di anu eta kan mengarah kana wahdatil wujud teu meunang nyebutkeun tarekat bahaya cilaka sia. Saha guruna kuari. Batak si hade guruna ieu kudu nu mursyid. Oh alhamdulillah cenah kula geus ijazah tarekat tamat cenah sabaraha saminggu. Di sakaliguskeun bae lah di fotokopi eta na ge. Je, tarekat si kos kitu tah mah ngaji amil kos kitu mah atau surat undang. Teu bisa tarekat bajalin Gus ditata supaya leungit perasaan sorangan. Mantap kudu boga guru na teh anu paham hawa nafsu. Geus ieu nafsuna dina pakaian, guru nyahoan. Pakaian mana ieu nu kudu diucutan nafsu pakaian.
Ieu nafsuna nafsu dahar, nafsu daharna nu kudu diucutan supaya dahar teh ngan sakadar hakna doang. Ieu mah ieu nafsuna nafsu kendaraanna nu kudu diolah ku guru teh kos kitu. Ieu mah nundutan bae keur ngaji ge. Nah ieu nah iya ya sia mah geus naek cek guruna aing ge sok nundutan bae berarti geus turun ka sia ya kuari. Saya takut gitu tak ieu keur carita gambaran-gambaran bae jadi lain sambarangan noregat tak eta teh keur carita hal neuk menempuh peda cek di dieu al halu teh ya hal teh ya wal ismu teh al wasul fadlah li adahu muhabatun tak eta teh pameret ti Gusti Allah. Nah ieu henteu sembarangan dibere ku Gusti Allah lamun henteu urangna berangkat atuh urangna ke dibere nu teu berangkat mah teu dibere aya ge jarang disebut murad teh jarang ya tetep murid ente 1000 hiji nu dimurad ku Gusti Allah tetap murid lantaran naon hesen mentak wali murad mah teu bisa ngagurukeun ngamuridkeun ka batur teu nyahoeun nya nama datang diangkat bae kan ku Gusti Allah diangkat ku Gusti Allah emang dikehendaki Gusti Allah trak jadi bae wali hese nya nek ti mana mimiti anana hese tapi nu murid ieu nu ngamuridkeun ka dia wali anu murid nu engke bisa ngamuridkeun deui ulah kitu kieu tak kudu dileureulan nafsu nu manana ieu teh nafsu pakaian ieu pakaian cak guruna teh pakaianana ieu lain sakadar hak make pakaian pan hak make pakaian mah nutupan aurat bagusna tak eta anu bakal jadi siksa laksi lain maksudnya disiksa heulana sementara mah ngahalangan diri manehna jeung Gusti Allah kahalangan ku bagusna lantaran nyana menghargai dirinya supaya bagus. Tak eta kos kitu tak eta piceun heula beda jeung kieu lamun kitu mah nyana mah teu hayangan bogana nu bagus lain deui sebab jana mah pan teu usaha cicing bae aya bae nu mawakeun teu nyaho bagus teu nyaho jore ieu mah pangmakekeun bae eta misalna bib ka bib rozak ternyata jore ieu mah kiai pangmakekeun bae abdi mah hayang bil berkah oh geus atuh teu nanyakeun sabaraha teu nanyakeun kumaha geus dipake bae teu jauheun dirinya bahwa eta teh bagus atawa ieu mah emang aya ge nu bagus henteu naon dia teu hayang bagus teh ieu mah ngan sakadar aya jelema nu mere adek dipake bae inti nama nyumponan hakna make naon nutupan aurat jeung adab beres geus ka dituna geus teu boga perasaan teu boga teu boga maksud jeung bagusna jeung sesenanganana sakadar nutupan hakna pakaian masalah apa kos gitu mata urang boga kendaraan anak jore kuari ngahaja ye mengamulyakeun diri urang asa teu pantes aing mah aing kudu naik angkot bae mah pan aing mah luhur derajatna geus tara tangkal luhur tangkal kalapa ye basa ragag bisa ya sana ye teu pantes aing mah naik angkot mah atawa naik Avanza jore teh kos kitu mah minimal Fortuner teta ngamulyakeun diri urang ngahargakeun diri urang tina Avanza ka Fortuner jauh ta jeung Gusti Allah jauh tadi misalnya geus boga Fortuner teh ye teu bagus yo mendingan Polpo bagus Polpo nu anyar teh dempok sakumaha urang Karawang insyaallah ngagidegna hebat dasar lamun aya gejlugan teh nyoy pan aya mobil nu di mah urang mah hulu ka luhur ngancul ka luhur aya teh mah kadeu lain nyoy ya kumaha harga atuh naon ge. Nah berarti kan orang mending meuli Polpo baik menghargai diri tina Avanza ka Fortuner jauh Gusti Allah meureunnanan aya bangsa sekitar samarhalah mah tidak Fortuner ka Polpo wow tamati masri ka magrib teh jauh beda jeung kieu dia mah pangmakekeun bae cenah kiai kula boga bilik manya ge hayang saurang teh babil barokah bae cenah kula mah ieu teh mere teh pangmakekeun ku kiai paranti ngaji paranti naon kitu ngaranna ziarah dan lain sebagainya masalah henteu dihayangan ku urang henteu dimaksud ngamulyakeun diri urang ayana kos kitu jeung boga perasaan Avanza Kijang Fortuner jeung Polpo akur bae masalah tadi tinggal kumaha hate urang menghargai apa henteu urang ka diri urang satungtung urang menghargai urang berarti harga Allah kurang tadi dia bulak biluk da ieu hal ieu sing ada ieu
satungtung orang menghargai diri orang, harga Gusti Allah di diri orang kurang ku penghargaan orang ka diri orang. Kumaha sih ngomongnya? Tuh, kan gitu eta lah nu ngajaukeun hijab eta. Ikeur carita di kendaraan, carita di pakaian, carita di dahar. Urang naik mobil, lapar ya beuteung geus aya hak tah. Hak kudu dicumponan ye. Yuk tadi dia baik. Warteg mah tuh. Kunaon emang? Atuh teh pantes urang meluhur derajat. Ieu mun diomongkeun kan kos kitu tah. Mun diomong ulah di warteg atuh, warung Tegal. Beres tah mah tuh. Tetangga aing ge aya urang Brebes. Orang Tegal. Ulah. Mana tuh teh lah kurang bagus sama restoran anak kos gitu. Dek dahar dengan restoran nu bagus. Emang nu dek diasupkeun kursi. Emang nu diasupkeun meja. Sangu nu diasupkeun lagi. Tah menghargai urang ka diri urang sakumaha jauh urang jeung Gusti Allah. Ieu keur carita hal heula heuh. Nek ngaroba hal tina nafsu ieu teh mimitina berangkatna. Matak nafsu lah diopedan heula. Ye, atuh anu deuk diasupkeun sangu mah ulah neuleuh mejana, ulah neuleuh korsina, ulah neuleuh restoranana atuh. Asal aya sangu bae. Geus bae heuh. Warteg ulah. Hina warteg mah harideung jelema ge. Iya restoran lah ulah kunaon emang pelayanan deuleuh Gusti lalaki terasa bae mah. Waduh. Nenek aya teh nu rumbe. Iya. Di deuleuh urang. Bagus kunaon? Bikang nama kolot. Wah. Barang rek lewat. Iya. Ieu ieu mah nelayan. Iya di dieu kelas urang nu kos kieu mah mantep. Kakarak datang doang nangis aya nu mawa kos kitu teh tah buku di hareup teh make pulpen. Ieu na beureum. Maju sadieu ka dieu ka handap pingpina putih. Iya kelas urang yeuh. Jakna teh. Silakan Pak. Aduh, minumnya mau apa Pak? Aduh. Kelas tinggal kelas. Di dunia mah naik urang teh tina kelas warteg naik ke kelas restoran biasa, naik ke kelas naik ke nomor 1. Dunia mah luhur, jelema kabeh memandang istimewa. Menurut Allah jauh, makin jauh. Sebab menghargai urang ka diri urang, tah ku penghargaan urang ka diri urang sakumaha urang menghargai diri urang, berarti urang teh aya, berarti diri urang mulia, dimulyakeun ku urang sorangan, dipapantes ku baju nu mahal, dipapantes ku kendaraan nu mahal, dipapantes ku restoran dahareun anu mahal. Allah berarti tersita coceng teteh ka hak Allah. Sebab di jero hate urang aya nu dipake ka cinta jeung pake ka resep sarian Allah. Baju teh, kendaraan teh, dahareun teh. Jauh Gusti Allah. Mulai salat urang, Allahu Akbar. Beuh. Eta polpo mah ieuna non lampuna tukangna bagus. Hebat teh eta nu kuari mah. Aduh, dibandingkeun jeung Mercy bagusan polpo. Mercy ge bagus sebenarnya Mas. Waduh, nanti nu kuari teh naon Hyundai. Bagus teh kos Alphard bae gede deh, sebaranya hargana. Di mana eta sih? Juit sabaraha poe eta teh urang mun meulihnya. Mun keur salat sih aya transaksian segala. Datang ka mana ngahargaan diri urang, ngahargakeun diri urang. Nah iyalah etalah pangkat urang didinya. Allah datang ka leutik teu kadeulean ku terlalu menghargai urang ka diri urang. Nah dina ilmu tarekat teh supaya diri urang ulah dihargakeun ku urang. Sepelekeun awak urang, akurkeun jeung tai kotok, akurkeun jeung tai embe, akurkeun jeung kocomberan. Nu matak diciduhan tiis bae. Tiis bae diciduhan urang. Siap bareng di dalam nu ciduhanna gadis bari senyum mantap. Tenang lagi cek urang teh. Aduh. Tak ieu teh ngahargakeun urang ka diri urang eta lah hijab. Nu matak ngeunaheun jasa ge salat, ngeunaheun jasa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang atuh nikmat. Ngeunaheun salat teh Allahu Akbar. Geus ulah make usolli ka ditu na mah. Usolli teh salat kaula berarti nyana teh ngaku aya diri. Eta mah kos kitu mah salat sapinah. Eta mah salat sapinah tah mah.
geus mulai tingke zohor geus ulah usoli aya jadi Muhammadiyah sana ieu tarekat lain aja sudah lain jadi Muhammadiyah kajajade deh ulah urang mah keur syariat mah syariatna biasa usoli mah keur dongeng jelema nu luhur pangkatna atuh emang geus jeung Allah bae atuh datang ka dieu Allahu akbar geus teu make Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat bar henteu gitu atuh sanajan di kitu-kitu ge urang di Allahu akbarkeun we hese bae teu kena lain pakom lain makomna encan boga hal can boga makom hese cak kiai cenah kudu disakaligus Allahu akbar tungtung nama ai salat aing jadi tantenya japan kudu nama jipan isa aing Allahu akbar Allahu agung balik deui lah Allah sejak kaula ye fokus kos kitu mah eta teh salat jelema TK ulah balik deui Allahu akbar jadi tantenya tungtungna masih utek-utekan di dinya aduh mantap ai lain makomna mah biasa bae heulanan biasa bae urang ngagelegerkeun usolli siap dan hari incan datang ke makomna mah tetep hese bae mata ieu keur carita geus teu meunang diseriuskeun lantaran ditiru engke bakalna asal ditiru urang robah engke urang teh encan datang ka dinya geus nurutan di dinya bahaya ieu mah saetik-saetik bae teu kudu kikituan neuran ieu bae tah meminimalis ulah keterlaluan urang ngahargakeun diri urang panjelema anu ngahargakeun diri mah mending nu sugih nu susah ieu mah aya jelema susah aju asa kasinggung pasya ku aing manang-manang dibeli sia ku aing hulu sia pugunya nana ge dahar hese ngomong dibeli hulu sia pan aya nu sugih onam sia petatang peteteng di hareupeun aing sia jeung pakaian sia jeung imah sia diborong sia ku aing mejeuna kan nu sugih mah sakalian sombong ieu mah pugunya na ge isuk dahar sore henteu aja jana kurang diharga goblok sia tengah hargaan kain dibeli jeung hulu sia ku aing pugunya na minum ge hese mana teu takabur mah kos kitu tah ulah terlalu menghargai diri urang gerage setik mentak carana cek Imam Ghazali sarua jeung Tuan Abdul Qadir mun urang meuli baju ieu sabaraha hargana 300 nu ieu 200 bae tah kos kitu teh deuk mulai gedeketan berarti Allah mun ditanya kunaon emang eta nu mantak 300 kana 200 ulah kieu duitna atuh lain deui eta mah tabana atuh berarti eta mah nafsuna mah tetep lain kitu atuh ieu mah nu kunaon eta nu mantak teu izin lah ka Gusti Allah teu pantes ja awak urang mah kos kieu mah nya make nu mahal-mahal ieu bae tah bagus tah ngadeukeutan tah Gusti Allah trek kitu tah rumus tarekat teh kos kitu rumus hakikat tarekat melalui hakikat terhadap hakikat teh Allah ngadeukeutan teh aya deui meuli baju ieu sabaraha ieu mah 150 nu ieu mah 200 tah nu 150 bae 3 atuh sarua atuh aleuyan jana bebeja ka pamajikanna ieu mah 200 teh meuli ngabeulina ngan hiji anu 150 mah kabeulina 3 banding ieu mah nya leuwih lobanya tuh atuh blon teh mah blon kana sarua ieu lain kitu turun tina 200 kana hareup 150 emang teu aya deui kitu duit teh aya mah ayangan lah teu kudu nu mahal-mahal ja awak urang mah kos kieu ieu pejabat lain urang mah profesor lain insinyur lain ja urang sapira ti masjid ka imah ti masjid ka tah kan bagus tah kadengena ge ngeunaheun kan kana hate sedep kadengena aja cak pamajikan ai teu kapake mah duitna ka dieu tuh jang kula pan hinak deui bae ka urang hideuk lorekat teh hese jasa nya jeung urang nya jeung pamajikan sararial jasa ai kudu mah lain kitu pan dibikeun ka pamajikan tah geus ai jang kakak henteu kolong aing mah ngeuseun ka Allah bae ka aya hayang menta ka sia sak pamajikan ribet dibare mah dibere ngedeuk dicokot deui hese kos kitu teh hese lain lalagan tah turunkeun geus ieu sabarti teh 150 nu ieu mah ngan 70 bae kunaon emang terlalu menghargai diri geus beuki deukeut Gusti Allah deukeut Gusti Allah dahar di restoran itu bagus teuing teu bagus urang mah teu sapira urang eta bae tadi udah itu ge bagus teuing eta bae tadi nya teh mah warteg heus malah teh sangu-sangu kene ja warteg ge itu cak pamajikan dasar pelit
Oh bener lah, oh bener lah tungtung mangas haji didinya ulama di ditu pan misah yang pemajikan aing gara-gara nasaup jadi misah ya. Ese jasa hirup lu bataknya ulah ketergantungan satungtung aya ketergantungan picen ketergantungan anak urang kayak tergantung ke pemajikan iya pemajikan berarti temawaan ke akhirat temawaan deket ka Gusti Allah ketergantungan urang ke pemajikan serahkan pemajikan kumaha hayangna guys ente anak-anak situ ai penting mah biasa ngahiji ieu mah urusan kos karari itu tah guys pokoknya masa kadek ente pokoknya aja itu bisa diatur sebab naon nu mau dituturkeun bae kurang ngajauhan ya aing Gusti Allah anak teh teu bisa nuturkeun urang kok kadanan hudang ti peuting mah atuh salat telanan geus sakali dua kali tilu kali lantaran urang puyeng ku anak bae pasrahkeun ka Gusti Allah sabodo sia aing geus ngadidik ka sia aing deuk ngayakeun diri aing hayang deket jeung Gusti Allah kudu siap kos kitu norekat kudu siap jasa kos kitu jadi nu mantak loba nu teu ngurusan anak kadeleuna teu ngurusan anak geus ngan teu bisa kadena ala kadar bae sebab naon ieu hate ieu bahaya pasrahkeun ka Gusti tawakal tu Allah tah eta teh pakaian geus diminimalkeun ku urang kendaraan geus diminimal lagi mah barang jadi kiai ngagedean bu mobilna ge jadi ngabagusan bener pun jadi berarti gajauhan yang Gusti Allah teh kos kitu teh ieu mah keur carita teu bisa hate ai bisa masalah bisa malu masalah Gus Dur teh mobilnya BMW di jerona teh korsina ngan seukur opataneun sok itu gedena BMW opatan lantaran nyana jangan jojor di jero bo mah nya kos gitu tapi pan wali keur carita somprana bukti nyatana di zarahan lamun lain wali moal bisa di zarahan embung urang boro-boro ka Gus Dur ka abah urang teh hayang urang zarah di sisi Gus Dur loba maka embung urang zarah tapi kan di zarahan pan geus kurang dibahas ketika aya seorang ulama ketika aya seorang manusia maot urang hayang zarah kadinya lain sembarangan aya naonan di dirina ternyata begitu dibuka utuh tanda kewalianna aya ieu mah keur carita urang keur lalagaan bae layaripul wali ilallah ieu mah keur carita lalagaan bae eta pan di duniana nya presiden nya mobilna BMW gede deui kadang-kadang naik Alphard nya nama kadang-kadang naik baby band deui aduh aju main hotel bae pandai atuh urang ge meureun daek jadi wali kos kitu mah tah hayang urang ge wali tapi kos Gus Dur belum teh coba urang mah nu di deuleu kesenangan we hate nya teh dikodok ku urang apa hayangeun nya naik mobil kendaraan gitu apa hayangeun hotel masuk eta mah kaayaan situasi bae mesti datang ke hotel anu lantaran meeting di anu mesti datang ke hotel anu lantaran musyawarah di atas mesti datang ke Senayan lantaran iku situasi teu hayangeun jelema ketika nyana kanyahoan teu hayangna dilengserkeun mun dipertahankeun bisa lantaran nyana teu hayang geus bae dipurgeun bae tuh nah iyalah diminimalkeun ku urang ku ari mah segala rupa diminimalkeun geus make bakiak teh setelah orang tafakur tina beli anu hargana 5 juta turun ku ari teh kayeni atuh tina beli kayeni beli lalaki yeni turun ka sendal biasa ya turun deui ka Lili sendal merek Lili lain haji Lili turun deui ku ari mah asana luhur teuing make sendal Lili ge make sendal capit swallow luhur teuing swallow ge make buatan bojong make buatan bojong ge luhur teuing ku ari make bakiak terakhir tapi ku ari mah make bakiakna tasawuf jeung make bakiakna anu ngetren ieu mah hayang sohor abeh pajar tasawuf atuh lain deui jadi eta kele barangna dipake ku sieu mah bener tasawuf setelah tafakur jeung muraqabah embung mahal teuing embung bagus teuing embung trek deui nu panghina-hinana adalah bakiak beda jeung urang meuli bakiak tah ayo nurutan kiai kiai ge sok make bakiak urang ge make bakiak geus abeh pajar kiai urang ge abeh pajar pan lain pan nah eta mah lain deui ieu mah asli make bakiakna teh ngahinakeun diri di hareupeun Allah hayang darajat Allah nu ieu mah nurutan teu jadi nu ieu terjadi tak eta teh kos kitu beda teh ieu mah kiai mah make bajuna bagus tapi menang darajat indallah ieu mah make bajuna bagus tapi menang siksaan ti Gusti Allah belain deui naon
hatena encan diturunkeun coba hati nafsu ieu keur carita hal angel keneh ieu keur carita tak eta didinya kuncina tah ulah terlalu menghargai diri urang datang ka dicoba ku urang andai kata batur ngomongkeun urang tiis bae urang mah sabang nu mantak marah ge pan aya harga si eta ngomongkeun aing emang kumaha gitu aing budak teu ngahargaan ka aing goblok meureun pan aing harga aing mah miliaran jual coba ge awak aing tetet teu ngahargaan ka awak berarti ngahargai diri jauh jeung Allah hayang deket jeung Allah datang ka boga perasaan eueuh nanaonan contoh Kangjeng Nabi Ayub kumaha emang cak setan Gusti Ayub mah ibadah sote atuh bener bae jah hartanya nama jujung kelan salat dia tah mah hayang maju tanina buktikeun ku aing cek Gusti Allah janjana mah karena Allah buktikeun coba setan Gusti cak setan teh ya dibeulem hartana tek sugan robah Kangjeng Nabi Ayub henteu Allahu Akbar cek Gusti Allah setan aya harta nu nyasa salat keneh henteu salat dah cak setan teh mah nyana mah demi keluarga anak tah mah nyana mah ngadoa ge jang anak jang keluarga lain jang Gusti tah mah begitu Kangjeng Nabi Ayub keur nyantai anak raga kabeh paeh kabeh kumaha tah Kangjeng Nabi Ayub Allahu Akbar setan ya cek Gusti Allah teh aya keneh anak nu nyasa masih kana ibadah teu masih dah tama jang diri sorangan hayang sehat hayang bagus hayang hebat hayang kubatur pajar di istimewa ya buktikan ku aing sia cak bere buruk sok wabeh awak Allahu Akbar Allah setan awakna geus kubak we rajit Gusti masih ibadah nge Allah masih naon deui jaheunya jadi geus dileungitkeun harta leungit anak leungit awak leungit tinggal qalbu doang Allah robatan teu henteu naon eta nu mantak teu menghargai harta Kangjeng Nabi Ayub teu menghargai keluarga Kangjeng Nabi Ayub teu menghargai awak leungitkeun Gusti awak abdi acurkeun awak abdi tetep ka Gusti Allah tuh lamun urang menghargai awak kakarak lieur saya teh dokter atuh dokter itu menghargai awak urang kan berarti jauh tak urang jeung Gusti Allah urang mulai guys tek bae muriang moal ka dokter lah aing mah pugu nyeri atuh ari makom syariat mah ka dokter bae henteu ngaluhuran urang da sok engkena pugu di makom syariat tuh kunana tak borok atuh lain ka dokter ge mung lah kajeun keuna kulaleur bae siang ngeunaheun tah tetangga sia baueun atuh kajeun lah kena baueun pan eta tungtungna mah ngahinakeun ka diri sorangan lain ngahinakeun naon kitu ngaranna ngateungeunahkeun ka batur aya bae babaturan ka rayeu kan teu meunang urang ngateungeunahkeun ka batur teh tuh jadi aya lain makomna mah ulah nah kuncina hayang boga hal kuncina hayang boga makom nafsuna urang disaetikeun heula datang ke teu menghargai diri datang ke mana urang menghargai diri urang didinyalah urang jauhna jeung Gusti Allah ketika urang geus teu menghargai sama sekali ka diri urang harta teu menghargai urang teu ngahargaan harta urang teu ngahargaan keluarga urang teu ngahargaan awak urang didinyalah deukeut jasa henteu kudu ku Gusti Allah dicokotan sanajan aya ge ulah ngahargai bae sanajan aya ge anak pamajikan ulah menghargai bae sanajan aya awak urang bagus ge ulah menghargai bentukna syukuri ku urang ka Gusti Allah deukeut urang jeung Gusti tinggal ngutak ngatikos gitu doang tah mulai ngeraheun tah aing ngadengikeun mah ya coba aing praktek lah di imah ya coba ge praktekkeun ku urang datang ka imah mak ulah dahar ya geus tadi dinya aya di deuleu kurang bandeng aya daging ayam aya daging di mana ya berkata tetangga tadi ngaji ulah terlalu menghargai berarti ieu jang ibadah geus daging hayang ge lah tahan daging ayam hayang ge tahan naon ieu nu hayangan teh tempe doang lah aing jeung dahar jeung tempe bae bagus tah cahuap dua batang tingina si gudang teh aduh aing perang jeung daging ya ini lah aing setik bae sacomot bae mulai geus eleh tah berarti eleh tah perangna tah perang usah saha ieu lah padi mah jeung nafsu nu neuleuna Allah
orang geus ka daging ka diajak Allah tuh tadi mah ende kan cak Gusti Allah ende kan bari mah eleh kan mau loba-loba Gusti secomot dua comot seberes deh daging ya peti-petinya daging ayam kumaha rasananya ih nang tangan amat bangun daging ayam ye di kamari eueuh kuari aya lah keur ayam mah saeutik bae lah eleh tuh ku daging ayam eleh teu kaya sayurna dia sop tungtung mah kabeh atuh mah lain perang kos kitu ngaranna tak eleh perang ku nafsu ngaran ya masyaallah hese jasa pokoknya sok anu bagian sok tapakur jeung muraqabah mah merenung bae kieu bae masyaallah ku hese-hese teuing mentak tengah penting teh daripada salat mendingan merenung salat orang teu husu can bisa husu mendingan kos kitu sok gerak mandi beres mandi ngala wudu cicing di kursi bari ngarokok merenung rangda teh geus aya teh can atuh lain merenung hayang ngaran tah eta hese jasa hayang menang derajat ti Gusti Allah teh sambarangan berarti hasil perang jeung hawa nafsu engke jelema anu geus perang jeung hawa nafsu menang aya tandana tanda kawalian teh di bejaan ku guru kahiji ieu kadua ieu katilu ieu jadi geus teu mang deui mantap bisa nyebutkeun luhur tah pangkatna kunaon eta lain saluhur-luhurna aya tanda lain sakadar teu dahar lain sakadar teu nginum kadang-kadang daharna gembul kadang-kadang nginumna loba tapi kok bisa nyebutkan cak kiai teh nya luhur tah aya tanda tangan tanda eta lah nu teu meunang dibejakeun sama sakali sanajan keur ngaji lamun nu can beat teu meunang dibejakeun sebab engke nyana bisa ngawali-wali ka batur pugu dirina bobolokot tandana teu meunang dibejakeun teh haram tah ngabejakeun tanda nu eta mah tah ngan lamun nu geus beat dibejaan ku guru tanda kahiji eta mata lamun aya guru ka muridna naik ka budak atuh nyaho naekna aya tanda tah eta naik ta tahap kadua aya tanda satungtung encan aya alamatna mah atuh encan ditaekeun ku guruna dia aya tandana tanda eta lah nu khusus di kalangan ahli thariqah son wajannya na istimewa puasana tahajudna hari henteu suluk mah mal aya tandaan kajen kumaha ge atawa nyana suluk ngan encan datang teu aya tandaan tah eta teh perang jeung hawa nafsu mah datang ka maot beda jeung perang jeung musuh dah eta menang jeung elehna bakal kanyahoan ku tandana gitulah ieu keur carita awalan hal wallahu a'lam